jimat awaking Astra jingga dawala anu payus di piagul kalayan dipireus ku dewek yap kaharep yang nampi nuhun kana pembage sepuh kalayan atuh unyuk sumangat tansah diajeng-ajeng ieu teh purwa bokap ngahaturanan linggih teh aya pikir saeunaon ieu teh tansah diajeng-ajeng buya aya naon ieu teh kusimar jeung si sangkon nya tiasa riung mungpulung kieu ieu oh syukur jang kieu dulu ucuk saperkara dewek teh sono cuh sami kaduana ti eta memang ieu teh aya hal-hal anu baris ditepikeun ya anu baris dipadungdengkeun ngeunaan hirup jeung kahirupan urang sapopoe leres sumuhun Pak naon sabab da urang teh lain asli penduduk Tumaritis sanajan ngaku jelema penduduk di dieu kelemur di dieu padahal asli nama urang teh di akhirat asli nama dari urang Cikoneng boh ngaku urang Cikoneng bojong soang tetapi pakamulang ka asalna ciri naon ieu wujud dituntut ku waktu awak diala kumangsa diri diciwitan wanci dina harti urang sararea kumelenang di alam dunya teh hiji waktu mah bakal pinangi jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maot pingaraneunana eta mah da parantos jadi katang tos ada tadina lebah dieu balik we kana pokok yen urang salaku manusia anu hirup di alam dunya teh sabenerna mah ucu ngabogaan pancen tinu kagungan urang tinu merbeng alam naon pancen teh Pak pancen urang di dunya teh teu aya kajaba lamun nyokot kana katerangan yen pangeran moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna pikeun ibadah ka anjeunna ari nu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh leres nya andenan lintang ti urang teh kudu ngabuktikeun dina gawe ngabuktikeun dina amal sapopoe leres sabab aya nu leuwih halus tibatan dakwah naon amal da anu bakal nepi mah eta urang sararea cenah geuningan urang teh datang sorangan datang buligir balik buligir di boehan ge kudu hirup iwati urang teh mawa amal ka itu teh ya ngomong teh teu napak sia nah make teu napak da umum ari umum mah beda deui jeung absolut nah dek ditentang umum lain nentang aing ngomongan sia cing lempeng ngomong teh
urusan prinsip yang malah kojitu munapuroda ngali gincing dulu balik itu sanak teh keluarga temang teu alo teu solenang acan diboehan ke kudu hirup make jeung mawa amal kos nu ongkos teu mawa naon-naon atuh rek ngomongna kudu kumaha ninggalkeun amal lain mawa nih boh hade boh goreng di ditu mah akibat gitu. kapan aya paribasana geuning gajah paeh maungna gading belangna maung kana gajahkeun cucu ngik sia mah Ini pabeulit nyarita hayang ai ngomong hayang naon atuh lempengkeun nirapkan tetah teh. kasi ieu mah ai kabatur nentang ai manehna awut-awutan Bener. Panglemakeun. kapan amal ma'ruf nahi mungkar teh di dieu Sok atuh pangbenerkeun gajah teh ninggal. gajah paeh ninggalkeun gadingna maung paeh ninggalkeun belangna manusia paeh ninggalkeun amal anu hade tak geuning Kumaha bi teh? kitu Gajah. cing cek si lain Gajah. ama anu goreng Gajah. karena gajah gadingan Gajah. maung belangna digadingkeun Gadingna amal hade karena gajah gadingna dijeun maung geus Geus era. era sia Era teh siapa yang oman era? dapono Era. Getak kitu we cinek nama urang teh kudu ninggalkeun amal anu hade tah tingali we kana sejarah moal bisa riung mumpulung kieu urang lamun napak tilas teh mah tanpa urang merdeka nyoreak alam katukang bisa nak munculna merdeka teh ieu teh tina amal-amal karuhun urang dina mangsa ngarebut kamerdekaan negara tina tangan jajahan kitu mangna bisa riung ngumpul ciri nah tuh tingali tutunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di taman pahlawan eta teh lain tutunggul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewos beja ka urang sararea nyaeta pikeun neluskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji ku cara karya anu nyata anu nyata Tegepkeun ari. jadi realisasi tina ieu kamerdekaan teh urang sararea ge kudu bajuang Bau teh. eusia ku amal-amal anu hade ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata da anu penting dina zaman kiwari maka nyataan ulah diperingati ulah hirup cek urang kaler teh mah nepi ka jadi anggota NATO Bau teh kana ngau jauh-jauh teu nyambung turunan ti Inung. teu nyambung NATO mada North Atlantic Treaty Organization Organisasi Pertahanan Atlantik Utara tah NATO dewek mah beda naon no action talk only hartina teh loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata da anu penting maka nyataan Eta sedikit bicara banyak kerja. sedikit bicara banyak kerja Banyak tuh nyata. pok pek prak pok nu ngomong pek pikiran prak pigawe kakara boga ngaran tina naon tina karya tah jadi gawe bener pak what is the meaning of name apa arti sebuah nama tanpa karya tuh nya nya diperingati unggah tahun ngera unggah poe teu sirik bisa popoe malah memperingati teh hura-hura teh taleler numawi kolot baheula nyieun simul geuningan dina ulang tahun kemerdekaan teh maka jeung aya main rebutan heeh gua enak ge memeh main rebutan teh geus sing rebut wae perebut kadudukan perebut pangkat perebut jabatan oh silih siku silih jejeg geuning bari sabangsa teh aya tarik tambang nih karebutan bangun padahal ku sinir kitu ge teh bener kan jeung aya aneh aya nama tibalik ujang tibalikna kumaha baheula mah karuhun urang bajoang paeh poso
nepi kakatangkap ku penjajah bus kana obang dibui dijari busi jelegur teh merdeka ai keluar ti pangbuyan teh pada ngangkat jadi pejabat tina dibui teh didasi mah heula mah tah aya nama lain didasi heula tuluy dibui aya nama dasi ngamal baik tuluy dikejar jibut ayeuna mah pejabat heula tuluy diobang ka ituna teh geus gara roblog ge meureun Pak aneh we aneh ayeuna mah pan aya hutan teh pan aya menteri na menteri kehutanan agama aya menteri agama da baheula mah Pak leuweung teu dijaga da awet atuh aya saprak dijaga bet jadi beak aneh jadi loba pager makan tanaman mun cara motan baheula nya eta di denge-denge teh deui di departemen agama aya oknum anu ngakan duit dana umat abadi pan goblok kasida deui bari eta teh agama religius anu aya patula-patalina jeung moral ai pupuhuna teu bermoral nuhun panggih ayeuna hareupeun abdi da didagor juga ngirungna abdi eta mah kagila-gila keding aneh abdi mana lain aneh su ieu teh hiji beja nanakeun ajab-ajab anu keuna ka ieu nagara teh kajadian anu keuna ka ieu nagara teh eta teh mangrupa ajab gitu tinggali dina katerangan mun maneh nyukurkeun kana eta nikmat kami maka eta nikmat tamah deui ngan sabalikna lamun maneh teu nyukurkeun maneh bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget ujug nya tsunami mah kahuruan mah biji letak mah banjir mah angin mah bener amanan nu alah nya ya Pak dek nyalahkeun saha dek nyalahkeun saha nyabongan urang we jelema-jelemana teu ngagara rugu ai bongan mah bongan bangkong montong sok tutudinganan jauh-jauh pakai ke bangkong ai nu gablek dosa jelema ai nu dituding bangkong kumaha lamun bangkong demo ke bangkong teder ngayakeun sidang pleno di antarana belentuk bangkong korodok bangkong hejo bancet ngarariung teu ngeunah ku jelema aya nu ngaruksak jelema aya nu dingkeun ka bangkong di antarana bangkong oman bongan bangkong jang bongan bangkong kumaha bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati uluh nya oh nyata ai bangkong di kongkorong ai sinunuk henteu tuh nepi we karaeng disebutna we rorongkeng rorongkeng tina harengheng ku dedengean naon sababna sabab ieu teh bangkongna masih keneh ngadog di jero liang bisa cekolot baheula baka tentrem ieu nagara lamun bangkong geus ngaheum-heum liang anu syaralah teh eta bongana ti lawang ninggal ka jalan ngaran-ngaran ti lawang ninggal ka jalan mah da sanes deui saha pijalmana grepek nu mung kageleng anu hayang kageleng roda padahal urang di dieu teh kageleng teh ku roda alam ngan bongana atuh da ti lawang ninggal ka jalan coba lamun ti jalan ninggal ka lawang mah tah hartina teh bangkong ngaheum-heum liangna eta Gelong liang
kayak solusi kumaha teh ka aya negara teh ye hah solusi naon jig teu nyambung atuh pan solusi mah anu sok newakan mobil geuningan STNK di eta mah polisi atuh dege siapa jadi dagor kayak kok ieu solusi jeung polisi teh jauh solusi teh jalan keluar kumaha ieu cing da kudu sararea atuh moal bisa sewang-sewang eta atuh da manunggal kesatuan jeung persatuan ngan ukur jadi slogan we kanyataanna mah da papisah geus sok da sewang-sewang oh sapu ayeuna leupas tina sabeungkeutan da kahancuran kitu ge jadi jalan keluarna teh urang sararea cekolot baheula bisa bakal ngawujud dina sagala rupa widang asal dina otawa nu ngeusian ieu nagara teh nyaeta ku budak angon bisa negara bakal pinangih jeung waluya tapi nu ngeusianana teh kudu ku budak angon heueuh ujang kumaha teh ngalilieur batur ai bokap ngalilieur kumaha jang jelema teh nu palalinter itu teh anu bergelar cing rasional bicara teh itu teh jelema teh nu palalinter anu dijadikeun pamimpin anu dijadikeun pejabat teh nu pinter geus hampir teu becus komo budak angon kudu napak ngomong teh kosli aki-aki we lain hahaha budak angon ucu tah di dieu urang cing apa karena ilmu palasipah palasipah teh naon filosofi falsafah ya bid'ah falsafah naon da sia mah kitu cegekan hirup teh sia bari teu ngarti bari sia ge teu ngarti deui ukur ngagedag ya bener teh aya bener ceuk Allah disebutna mutlak absolut dogmatis dengekeun aya bener ceuk ilmiah aya bener ceuk falsafah aya bener ceuk umum dengekeun sia aya bener ceuk umum kadang-kadang patongong-tongong jeung ceuk ilmiah contohna sok umumna di urang nyarita panon poe bijil ti mana ciwetan yakin leres ceuk saha nya umum ge nyarita atuh bijilna ti ciwetan tah ceuk ilmiah mah henteu lain kitu nah kumaha kitu da panon poe mah cicing da bumi nu muih kapan rarasaan mah urang teh pan sidik ti wetan ai rarasaan lain rasa gitu jauh tina rasaan ku rarasaan ieu euy nah bet atuh geuning heuh da bumi nu muih panon poe mah cicing nya nya tah aya deui ceuk falsafah kumaha cenah sabenerna panon poe teh geus biji ti kulon ayeuna teh tuh komo jauh tah jauh ceuk kolot ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket geura raketan nu deukeut geura deheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang geura prak geura pangihan cirina satangtung diri geuning gitu eta mun jauh-jauhna teh ayeuna panon poe biji tewetan kumaha maksudna heuh dibacana ku falsafah tah ilmu teh
nah ai falsafah ilmu saha yo dibid'ahkeun deh babatok sia mangeran kagolongan sia teh bener cing Allah mangeran megrasok sing lempeng ka ajeuna mangeran kana gulungan jadi panon poe teh beuji ti kulon ayeuna teh maha tah ceuk falsafah teh kumaha kieu jang panon poe beuji ti kulon teh cing sok buktikeun jelaskeun abeh ngalalarti da ieu teh sesa-sesa penjajah teh urang teh jadi barutek barelet balalagu kedengan jadi bangsa nu sensitif teu kaopan teu payaan geuning baheulana da ku penjajah teu meunang sakola benar jadi bararodo bodona teh dikatotoloyo oh eta gitu rajeun pinter kabalinger deui tah panon poe biji ti kulon teh ari panon poe teh kahirupan tak kahirupan bangsa urang teh ayeuna geus ngandalkeun urang barat ai barat mana kulon tuh matak panon poe biji ti kulon jadi barat-baratan bangsa urang teh geus ka barat-baratan hahargaan kumaha ceuk dolar adat-adatan kumaha ceuk urang barat bener pakaian kahakanan budaya segalana teh kanginum-nginum minum mah ge nurutan orang barat da aya kesenian jeung budaya urang barat anu aya gelar di urang teu afdol mun teu bari mabok tuluy diserang ku papakean barudak gadis we ayeuna geuning dibonceng ku motor dan tungirna teh kadeuleu atuh kata mah turun tina angkot tina angkot bari leumpang teh geuning buja teh kadeuleu leuheung lamun teu sing kayoan untungna teh tuh korban mode tadeuleu geus ka barat-baratannya muing mane malalesin hujan teu sangka ada wala bapak aing profesor le bisa jadi bicarana akademis euy kurang teh kapikirnya kan urang mah teu kapikiran wah manya nepi ka dinya kadaharan teh nya wah nya leres ai turun tina can tina kahakanan bangsa urang ayeuna geus gengsi ngakan kulub ganyol dan nu dihakana hambur duit ger pasea fried chicken dunkin donut hotdog bisa mending geus teu apaan kana goyobon don king don malahan ditawaran karedok eta ku dewek barudak ayeuna apa itu korodok gitu ini mau peuyeum ini peuyeum apa bitu peuyeum bener bedok nya bitu peuyeum naudzubillah summa naudzubillah bangsa urangnya pak nepi ka diluli-lulinya asli geus eueuh aslina kan ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung ekstasi magadon sabu-sabu ganja sedangkan eta anu keunana teh deui nonoman pemuda sedangkan pemuda teh sok diayakeun sumpah sataun sakali sumpah pemuda mana buktina mana tulang tonggong negara teh anu disebut harapan bangsa teh anu disebut harapan bangsa teh mana deudeuh bangsa urangnya pak deudeuh teuing cu da eta budayana atuh da sedangkeun naon martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana lamun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana heulaanan budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah teh bahasa tak urang teh geus kaleungitan basa urang budayana naon baheula mah da zaman dewek di SR basa Sunda teh diajarkeun unak usuk basa panyungsi basa bener wawangsalan
ayeuna mah tong boro muridna guruna oge kadang-kadang awut-awutan basa Sunda teh geus bapaca geus gengsi deui ngomong basa Sunda teh bari jeung dahar ngitung di Sunda deuh geus eueuh we kesunaan nya leres Bapak kacekok ayeuna teh urang teh ku modernisasi ku teknologi KPPN teuing teh ayeuna we di imah kitu di imah da lain salah barudak sebenarnya mah deui dan ninggal dina keterangan mah kulu mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih eta mah kumaha inung bapana dek dinasranikeun dek diyahudikeun da ayeuna mah kumaha atuh da barudak teh di imah dicekok ku PS da baheula mah diburuan teh main keleci bubuyan galah gatrik sonah oray-orayan sasalimpetan oray-orayan ayeuna mah da PS we tong boro make jeung deungeun-deungeun anak dalang disadiakeun wayang kalah dijejak ai wayang teh geuning kalah disebutkeun kalah dijual gamelan di kilo tawang sul deui kanu tadi ulah ngabutut bangkong naon yen bisa ieu waluya nagara tapi nu nyicinganana budak angon heuh maya ai budak teh lain budak ololeho tapi ai budak di dieu nyaeta anu salilana ngabdi nu salilana ngabdi lamun jelema pinuh ku pengabdian lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung tah nu kitu deuleu naon sababna sabab janji pangeran dina katerangan memeh wa iya kana stain naon heula iya kana budu pengabdian heula jadi budak di dieu teh anu ngabdi sabab nu ngabdi mah moal jauh tina pitulung bener jadi lempeng jeung keterangannya tah iya kana budu teh heueuh ai angon tah ieu teh sabenerna jelema teh geus teu bisa ngangon hawa nafsuna ai ngomong dek sunah rasul padahal rasul pangeran teh kantos jadi budak angon heula nya Pak tah artinya cing atuh cing kaangon eta hawa nafsu sabab naon moal aya nu leuwih berat tibatan perang silih tema nyaeta merangan hawa nafsu anu kawengku ku dadana sewang-sewang gitu bisa dikendalikan hawa nafsu nuhun Bapak paingan eta nya ceuk aing ge Bapak aing mah batok bulu eusi madu mutiara tertimbun deh iya nya leres Pak bapak teh keur abdi mah harta karun benar nya disebut harta karun tertimbun kitu jang bener nu mawi dewek bisi dewek isu pageto paeh ya ulah waka Pak ulah waka Pak can tamat abdi teh ilmu teh ih ngaran-ngaran umur ucu ukur kegaduhan ulah waka Pak heueuh ngabdi yeuh can kawin ongko abdi teh bisi ai geus kitu mangga harewosan kana silih-silaing anu bakal jadi doraka pisan mahnya eta di mana si lain geus ngadenge hukum geus ngadenge katerangan tuluy teu dipigawe ai dewek mangan ukur nepikeun digugu nuhun henteu urusan sewang-sewang mun teh mah dewek teu digugu ku si lain moal amak da urusan si lain mau dihisab aya jelema nu teu digugu ning ambek
belikan teh nepikeun mah nepikeun digugu nuhun teu paduli teuing nya Pak bebas alhamdulillah Pak nuhun Pak brai weh hulu teh ieu abdi dek mi HP dewek teh sisir jeung minyak karena pribadi kadek kaansloman leungeun mi HP pikir jeung niat kadek kaangsonan deungeun bisi kalalanyoan nyawa ceuk urang wetan mah ojo leno sampean ojo neko-neko sampean nuhun Pak ngagebrai abdi tak itu kadejak kade entong make jeung mikiran batur usaha maju batur bangkrut anu penting mah ilaing we heula nurulung tak kitu jak nuhun Pak tayeuna mah balik we kana obrolan anu pokok naon atuh Bapak teh kieu king kumaha tuh ieu teh Pak jadi dewek pang nyalukan ilaing teh nyaeta dewek teh ngabogaan maksud tapi ieu maksud teh mat lamun teu satuju ulah nepi ka nimulkeun papaseaan lamun satuju tuturkeun kandungan hati amanat teh anu jadi kandungan hati ngan meureun dewek terek menta kamandang ti si lain gitu cing sok coba kieu ja sakali deui mun teu satuju ka dewek ulah nimulkeun hal-hal nu teu diharepkeun nya naon atuh teh pangna iluk inung si lain diinitkeun ka sekar mume jeung si gareng dewek teh sabenerna mah hayang boga pamajikan deui kita nunduk rana atuh pedurangnya kadenge naon eta ku si lain kadenge bubuyu sia bieu ngomong nah aya kumaha be teh Pak sakali deui kupingan Bapak palai garwaan deui anu disetujuan ku si Mak dewek teh dek boga pamajikan deui ta ieu teh kulantaran diridoan ku inung si lain kumaha cinek namah bade ngamadu bade ngawayuh Bapak teh bade mogor teh dek mogor cing kanya komentaran kanya sageus gede urang teh tah kitu ari eta awewe na teh kurang pertapan banyukan sana kakasihna teh Dewi Nilaningrum geus aya nu dicita-cita tah di eta pertapan teh aya mawar bodas waduh ku dewek dek dijugjug kolot eta make jeung mawar bodas teh alah dek mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji lemur teu karasa capena sabab aya nu di teang hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeung teuing nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju dek ngalongok anu ngora sugan anu kolot teu nyusul anu kolot teh di bejaan ku batur oh kitu tah kitu deh menta dianteur ka ilaing dewek dek bojoan deui komentar si lain kumaha idem sok aka idem ngiringan wae ka aka idem ayeuna mah zaman demokrasi heuh terbuka masina baheula demokrasi teh disimpingan disunatan tapi punten ye sok tongan disuhunkeun tadi disuhunkeun kamandang kumaha cek si lain henteu abdi mah teu satuju naon upami Bapak ina garwaan deui bade ngawayuh abdi teu satuju
sabab tangtos aya sabab moal pati-pati atuh logikana oge atuh da ayeuna kaayaan bapak teh teu sarua jeung Pak Haji Apo nya benar artinya bapak itu tidak nalipak maneh jadi nurus tunjung disebutna nurus tunjung teu ngukur ka kujur teu nilik kaayaan ku barudak ngora nepi ka mung eleh peta hayang kanu ngora deui bapak bade garwaan deui ma oge can disenangkeun ku bapak teh cacak hiji teh bari emak teh putri raja ti nagara Sekar Mume nepi ka waduh luar biasa itulah istri sajati teh emak hese neangan bandingan hese geulis banding we jeung Dewi Subadra Megarwa Dunungan nya mesti kana geus emak lah Yuswa jauh jeung bapak ayeuna dicacana ku bapak ka dieu eta emak luar biasa da puguh meureun uninga mama da pinuh pendidikan rohani jeung jasmani ngaran-ngaran kanu jadi salaki hartina pangeran dunya terpelajar berpendidikan ku bapak bade dipangwayuhkeun bapak bade nikah deui ayeuna ka saha tadi teh Dewi Nilaningrum ti pertapan Banyukan sana tah rarasaan bapak teh kasep henteu cingeun teung atuh geus dipikirkeun akibatna gitu nah teu diemutkeun mamalana atawa tuduhan batur we malah tatangga can ayeuna tuduhan batur tatangga coba itu Semar nepi ka kitu kalakuan eueuh turutaneun batur bener nurus eueuh tuturkeuneun anak nyeceuheu sedangkan katinggal ku abdi bapak teh panteu kasep ditinggal ti kajauhan bapak teh jiga pinguin kakablek eueuh mun Haji Apo pantes segala aya rarai percis emer bahe nyuruh widil gitu geuning tong sok kitu bokap eling beh dar sore henteu isuk hayang nyanung nyawa aduh kacida moal aya nu ngelingan deungeun-deungeun mah naon sababna sabab abdi mah ninggal gerak-gerik mah sumujudna ka bapak anu luar biasa naon kakirangan emak geresok emak teh sakaligus di mana bapak teu damang emak jadi suster di mana bapak nyarari awak emak sakaligus jadi tukang pijet di mana emak bapak palai tuang leueut emak sakaligus jadi koki jadi pelayan di mana bapak ayeuna kotor angeanana emak sakaligus jadi babu tukang nyesel sumujud ka bapak teh teu ngijing sila bengkok sinemah sopan santun ramah tamah DP hadap asor kari-kari ku bapak ieu rek dipangwayukeun cing gablek pucus Mar ulu can pernah kadang kasar nyarios oge tong kitu teuing yah geus gede aing teh nu gareuleuh geura waduh moal teu puas barentik curup da awewe mah kitu keneh atuh da teh mah ukuran nafsu 1000 biji teh bapak tadi sasauran ngeunaan bag-bagan hukum agama boh negara nepi ka eces jentre pertela ngamang boleh napak kana sarupa maka yang bisa ngangon hawa nafsu nanti kari-kari ayeuna bapak kalakuan deh gitu ilmu ajung ilmu lilin ai ka baturnya angan manehna leeh jauh jeung dicaritakeun tadi cenah kudu anu toja iya ieu teh sareng anu disaurkeun ku bokap tadi bari jeung ka anak teh surjeng nitah nyandung nah dikira cepot tek milu ngarojong kana kapalai bapak nu samodaya kitu rek nyeri emas sanajan emak inung sampuran abdi yeuh da karasa ku abdi kanyaahna di mana si cepot kalinging panas tiris abdi eling-eling teh anu geus naplok anu haneut dikompres da ku emak bari diceungceurikan diusapan teu ragab deui ujang anaking tong gering ucu emak tah kata ya dunya ke ngasihan teu aya dunya kinasihan hayang naon ujang teh teu pira abdi teh baheula teh hayang pes pajaplang ku bapak geuning kalah dicarek cobi galih Pak
ulah sok itu kalakuan teh nah hati teh buka duit motong dikawin ye dewek mah sunah rasul jang ya elah eta ngomong kawinkeun wae kitu ka domah Pak Haji Apo nu bikang tuman aing mah Pokoknya hayang nyanung nanti. Terus sok. Ya, inung silaing teh moal kapalang ku dewek terek digebruskeun ka sawarga Firdaus dulu. Sawarga Firdaus teh pitempateun awewe nu nitah nyanung ka salakina. Itu si belegu. Garwa Rasul abdi sekiai dongeng ye. Naon? Garwa Rasul oge dipangwayuhkeun ka pungkur nya ngaridoan. Tapi ku panas-panasna hate eta di mana saroge bade kilir dugi ka nyarande cenah kana tangka cau nepi ka garing tangka cauna ku panas-panasna hate. Nah di Arab aya tangka cau beja aing oge. Da nyarande na keur dilembang ari teh. Tong sok itu be eling atuh buya tah kitu ngomentaran sia teh lain ngebetem we care aki-aki 7 mulut aja si kalalanyoan gitu nafsu teh mun ngaberung gitu heuh syukur jang ditarima ku dewek kanyaah silaing ka indung ilaing tapi ke bapak rek ngawayuh deuk itu nikah paingan eta uga isuk-isuk ngajusleun cawe terus leunca jeung takokak teh digedekeun leunca takokak dina sakuna teh kuda laut akar jame ngorok nu kitu we nu digugulung teh aki-aki awak sakitu bebeng teh leuheung lamun bisa karecek marmot goblok sia bobogaan tiul macana tah nuhun nanakeun hak silaing teh geus dewasa kanyaah ilaing ka inung ilaing syukur tapi da ieu mah kumaha jang hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese wah cilaka geus kitu mah mapatahan kana beger mah abus wah pajarkeun teh ridoeun cenah mah dipangjanungkeun geuning eta pipi ngagaralang beureun dicakar mana kitu ge bina-bina teuing mun teu beje pucus mereka dawang aki-aki teh tong di umar teuing nafsu teh mar syukur make ugeran gitu kan dewek ayeuna dek init bisi rek nganteur nuhun henteu keun bae dewek we sorangan lalu deungnya wa antep mak tah bakal ka urang nyorot abong kena cenah ka aing teh inung sampeuran ta eta kah omongan eta nu dihinarkeun teh sarwana jeung bapana teh cenah bisa kompet daun jadi keukeuh bapa teh bade ngawayuh mangga wilujeng mudah-mudahan we rumah tanggana cing hancur edan sia init aing deuleu antep nya moal ya moal dituturkeun bohong tah semar-semar ya winangun naon Semar kuncung danar wulung wah pajarkeun teh lurah Semar kuda Pak Haji Apo kuda pawana kuda Sumbawa Bapak Bandara Soekarno-Hatta Bapak Bandara ku anak genti ini mah
ruksak ngaran kolot di ruksak batin emak awewe ngaranna ge awewe atuh kagoresan ti awewe mah urang kumaha rarasaan emak ka manehna kanu jadi bapak heuh ka bapak urang heuh bener sidik emak mah gawena damana geus luar biasa ulun kumaula daya nyebat harorea manjeun ulah hilap ngopi heula atuh agak supados nyingrai kitu tah sumuhun teuing gaulna jeung saha bapak aing jadi kitu euy bukan api oma heuh teuing meureun tukang gambang jeung mah mantep jeung si eta anu cereumeuh mah eta ngan hiji atawa jigana bisa jadi teh babarengan wae jeung Menteri UU bisa jadi aduh nalampa eta kacarios ieu Semar asta jingga sampun dumugi dateng ngarsa ya ulah tereh nepi euy sumuh sadaya tungtung nama akang silaik naluturkeun delejang sumuh keung marukana meureunan kumaha keung meureun teh si ontohod ditinggal ngobrol umur batur teh mudah-mudahan dewek bisa ngajodoh kan eta dewe di landingrum ya ikan ternak lain ya muni ke ieu bokap aing tapi kaburu gua teh murugul pisan cing Pak cingeuy euy hatete akang nu eleh nih eta ning silaik nuturkeun aing udah melang atuh ariwang ka kolot mun bapak kumaha onam teh saha nu maretakeun emak ade goreng bisa anu nengor tebih keneh teh Pak ka pertapan teh jauh ya nya ti dieu mah meureun geus rada we deukeut meusan satanyakan deui lainnya teh kumaha bapak teh meuni keukeuh kitu Pak noyod dek nyeri emak dewek teh kumaha atuh da hate jang hate mah da puguh hate dipangpalerkeun ge hese aing ngukur dina bayangan wae mah ucu dewek teh ka landingrum teh ngan ukur miyuni balebat ari datangan sajorelat deuh aki-aki beger eta heuh aya kata-kata mutiarana diupuk barat bayang sakieu puisi negara dewa lain abdi mah kurang kumaha eta kagelisan mah heuh eta dek teh hayang dua aki-aki mun urang mengeunteung ye euy mawas diri menurut dasar naon ceh syahadah di lembah syahad saha naon teh bunga goreng sangu meureun atawa goreng lukmas atawa goreng dodones lain bangsa naon itu Pak cing karuliwat gitu kadeja mau separatis separatis anu ngaberontak atau teroris nah jauh-jauh atau jauh-jauh lain tempat salju ieu make teroris nah situ ngomong teh tempat salju teroris pan teroris mah di mana orang aya salju atau aya angin pan sok ngagibri gini awak teh kitu tah teroris tariris atuh teh mah jauh-jauh tina teroris tina tariris jauh tina teroris tina tariris kuris nah ojang nyamperkeun itu syah aceng anang ulu
anjing ini berwes gitu dulu bangsa naon katanya Turki dia teh jika makhluk di dalam laut siput lamun di laut teh makhluk naon gitu teh kepiting lamun iya bola kutak cabok siak wae lamun si lain kuda laut manehna empot Bandar Ciro. Kayu negara elo jelema teh naon ngomong naon mana teh ini mah ibarat gitu barat naon lamun dina mobil kuring meureunnan Corolla ieu meureunnan keor si laing bemo aya aing rek miluan maneh korong anjing sia teu nyambung dina mobil kana korong ampun alah Kena bubuahan harus menang. cek aing oge lamun dina bubuahan kuring rambutan si ieu apa bapak dewek mangu di deket-deket kene jeung rupa aing teh sia mah hari aing telinggem anjing teuing hakan anjing jeung atuh gaina lamun dina imah ieu hotel berbintang 5 kuring meureunnan loteng imah loteng loteng dilotengkeun. si laing meureunnan imah kontrakan da wala hari aing maneh mah cenah capit nanti nyambung anjing Sudah apa kah? aduh ampun alah cing atuh bere nu hade ka itu jang Sekali-kali mah tuh. karunya deuleu heug atuh Supaya semangat. lamun dina kue hijau euy naon euy Yang bolu delek mah. eta geun hayang ngadengekeun tapi gede ambak atuh kuing kue bolu euy sok ieu cenah ieu putri noong ai kuring nah hayang siling siling bapau ari uing mana ti kotok ai ti kotok kowe anjing Apa kah? aduh ampun alah ampun syaharana mana coy kuring teh semar 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 aya tak cepot itu nu tukang dawala da pada ronok ngaran teh nya lamun ieu semar mah Semar Samsudin kuring cepot sutisna tah ieu dawala hayati nah ngaran awewe atuh Jauh. di kamarana euy bade ngajugjug pertapan banyukan sana dek naon dek ngalamar sim kuring teh dek ngalamar ngana ca awewe payu pisahnya nya sarua jeung uing euy uing oge samaksud ieu teh dek ngalamar ka saha heuh ka eta awewe Dewi Nilaningrum uluh
dedengan tedek ngalamarkan di ningrum kurang ajar sih nyau molotot eta teh kabogoh aing dulu anjir hawa awewe eta Semar kakara aing nepi ka kitu eta emong lalakina teh biasana mah jadi jelema sobar nah ayeuna jadi kitu bapak aing nyaan kapeletna teh bapak urang ngaganggu Dewi Nila ningrum dina harti hayang saling sing hareupan jeung aing dibelaan nyawa motor oh eta jelema kieu gede kawani dibelaan mung kana rombongan panayang teh heuh sia saha anu ngaganggu Dewi Nila ningrum dina harti hayang saling hareupan jeung aing sia teh ujung-ujung ngamak tuh dah gitu akibatna tah ceguing oge geus eureunnan atuh kurang kumaha magelis cicing sia teungeun nah deuleu bebene dek diheureyan batur waduh anjir mun teu pantes eta aki-aki ngomong kitu acan ge tepung nyebut bebene acan ge tepung geus nyebut bebene bebenul lain bebene kurang ajar sia jelema kieu patut hayang kawin ka awewe geulis tobat Gusti ngeunteung sia tidak teu sarupa jeung nu kasep goblok dek kasep dek henteu ari jodoh mah deuleu Pak geus Pak tungtungna mah tak kitu geuning jadi pasea urang teh cicing sia keneh aing gelut kumaha atuh geus kieu bapak teh gugu mah gugu we atuh heuh kitu ada soal anu ngaganggu murid anakna tanggung jawab aya kanyaatan aing teh deuleu nanyakeun wungkul satedek ngalamar si lain teh kalamar deui nanaonan eta teh saingan aing deuleu nganu harti ngajak pasea jeung dewek lain hehehe ya tetenya Anisya Semar sah aduh Gusti era aing kolot tapi ka kitu kan haling kitu bepeng naon sia teh haling ka mundur haling nu beger mah bisi teu laksana kawin ka jumput kitu bisi cacat ngeuneh ku abah urang tulungan ka itu jang tulungan aing ya kaki itunya euy mana teh bapana atawa anakna dewek teh bapana bapak tani jadi eta nu hideung teh anak maneh anak geuning mung di baju nya kitu ning buligir keneh teh bae kahujanan taranjang nya hapunten teh pun anak teh idiot Peksing harapan kanya lamun teh mah ayeuna maneh melaan anu anak bener anak maneh sok ya raja aing anu geus kaitu mah deuleu aing ngajaga di dieu bisi awewe kabur ditewak bae di dieu pokona di dinya ulah ngaganggu eta awewe dina harti saling hareupan jeung dewek sok wanieun sia ka aing nu goreng patut kieu mah moal diambean ku awewe moal nararasaan sia kasep kitu entong hayang meuli pispot cucurut anapeun batu entong hayang kasih cepot camerut mah gede nyatu lawan wae ya saya goblok jeung neungeul ngor teh dilawan lawan teh lawanan cikan sok aya nyawa sia hai batur ewas Thank you.
bila kain didengkek lawan atuh eungeup wes ya tolong silaka deuleu lanceuk aing deuleu itu alah sia tolong alah alhamdulillah salamet euy Alhamdulillah kakak nanti mana we alah nyangsang deuleu dina tagaramutan cekek Ada lo masirem. alah aya Bang Bara deuleu gelo sia jadi tulungan ibut Bang Bara kan jadi tulungan nyanyut Bang Bara tolong wes Anu menekan rapluk. gening maneh bot tolong udang maneh Aya dua rapluk atuh. euy aduh nah situ kawas jauh wae Aka salamet Jalan itu negara. alhamdulillah euy Alhamdulillah ya. da walu naon ada si laing kuring mah paeh manya nu paeh ngocoblak euy Mana nu paing? Mana nu paing? aduh Gusti Mana nu paing hiriditkeun tuh. geuning ieu teh Bapak Komandan Bapak Lanud sembah ka pihatur agan bagja abdi hirup nya jelema mah cek aing oge kumaha syariat panjang irungna panjang umurna oge alhamdulillah Gusti mana teh sanes pabang-bang nya nuhun agan barang gapruk oge yakin ieu agan cek abdi efek teh nya we atuh siat nyebut tangkaramutan alah punten ah Karamutan. alhamdulillah pada jengkar ka mana ieu teh anom teh dawala ulan kaula teh nampi pancen ti wa Prabu ti saha tapi omat ieu rahasia ieu Rahasia. rahasia naon rahasia negara ulah cekcok nah naon wa Prabu palai garwaan deui Yang nyandu. Gusti lu Gusti Prabu teh palai garwaan deui ieu kasaha ulah kasaha Dewi Nilaningrum kaula trek ngalamar ieu teh Gusti aya bahan jadi maru jeung raja ieu Bapak aing pantes aya raja mah atuh aya Semar aya maneh ka mana jeung naon sabab aya di luhur duh nguningakeun kan abdi teh dialungkeun kulan ku buta buta naon duh ka buta naon da puguh galak ka abdi jarangkung gede butana ge kade sia nyolok kana panon aing ieu sidik teh mah ulah panggih jeung buta naon agan abdi teh miyos ti rorompok teh nyarangan pun bapa kula nyarangan bapa wa Semar sumuhun pun bapa geura aduh agan isin abdi nyangemkeunana ge naon suka kumaha kulan pun bapa yeuna kawas budak balik di ka budak nya ceuheup naon urus tunyung bawa sendiri agan pasti gumujeng geura naon pun bapa geura bade ngawayuh Hayang deui. balik sia Hayang sumuhun kasaha Hayang kawin deui. kasaha
KDW nyata disaurkan ku agan nama KDW nila ningrum lor Aduh, asa Dewi nila ningrum Neng Dewi. power terus ngegerem gitu mah layak gerak ku agan cuman tak bapak teh Udah mending kena ku akan dirikna gitu. mending ku agan diirikna ku abdi mah doraka ke abdi Jeung ku batur. sarua nih tah oge ning eta Jeung ku batur mah mending ku akan jeung dirikna. gali ku batur Ridho ku akan. bisi teu apal kapan sidik dilamar ku haula tah kitu we ku agan saurkeun wa kitu ai agan nyebat kapun bapak naon Mending pihoran ku akan. ya wa tah kitu wa ngelehan maneh kitu Gitu. kitu ngan galak pun bapak teh nyata penak sareng buta ai buta teh sami dedek kalamar nada jo cangangang we pun bapak ngambek wajlah dek ngaheureuyan ka bogo aing jeung aing cenah gelut nyangeun teu ngeunah abdi anakna cing cobian ku agan naon eta teh rek dilamar ku kaula kitu wa jadi aing wasmar di mana di ditu nuju gelut ini sedek mun orang mah ini lain cempelak bisa dari si dawala ka aing cemplak-cemplak ceuing Jika dugeuleuh bisa. heueuh kabina-bina bejana siap hayang kawin nguluh ayana siap arah siap ya aki-aki pada hari tenggelan teh heug lawan alah da nguluh ayana duh naga sarang saha kan teh aula mah nuhun agan upami teu yagan terase di tenggelan panginten uang nuhun agan sawangsuna mah naon ieu teh pangarep ka kieu teh ieu bade ngaheureuyan indung barudak ngaheureuyan wasit Ragen sanes Salon bebende. agan tasan uninga uang bade bojoan deui Aduh. ya wong edan ya aki Luas nyarita luas. Geus teu euleum. kasaha sumun Dewi nila ningrum geus teu era deui Nyaritakeun. goblok siang ngabongohan kurang ajar maju Geus teu era nyaritakeun deuk. mahkota upami teu aya pitulung agan lapor we panginten uwa teh Atuh ulah kabin teh. dawa ke gigi deh nuhun agan me ber wasmar bener nangka badranaya kitu nu we poho sorry gua jadi yakin sampean teh hayang kawin Semar sumuhun nun nyaeta kadewe nila ningrum leres genti kubi eyoh kumaha nanaonan ya cing gablek kakenya sebenarnya ya nah gablek bebengetan teh kumaha badranaya eling sampean ih motorogan sia jebeu numawi wa ulu itu si edan si edan ya bro kabina-bina teuing sia teh ngahina teh kain teh alah ampun teuing kok coba itu make nu kitu kameramen pamenak pak dina gawir aduh sia teh ngahina bete kain
nyebut jebau jebeu apunten Siksa. ngerakeun sia Woi, yo. Binatang. Waduh, anjir. Yo. Kayak gitu gelut jago teh, tara lila. Dunungan teh. Heeh. Sudah reng-reng menang manehna mah. Oh nah. Ngan moal menang hadiah we tilu tenggaran mah. Halah. Eta mah buta nyampeurkeun tadi dicokot buk nanti tukang genong macan. Prat. Kitu tadi backhand. Di backhand. Tuh. Gila. Aduh. Khawatir kan. Gelap. Mbak. Aduh. Bicik kene goblok. Yang mamam aja. Aduh, ya bere ku aing. Ta eta bere. Lumayan euy. Aduh, palai mamam. Entah. Aduh anjing bau waduk kalah. Aduh bau kalah. Hah? Bau mau? Heg dibere deui mau. Bau anjing kemingkelanan. Aduh. Wow, mingke jero kene. Kajaman ke paling mana? Ya, bahasa euy. Duh, aing ah. Lamun nanyakeun nunungan aing bajakeun pujit aing nolong gitu. Ulah. Ieu teh nu bener wa teh kangge saha ngalamar teh? Kangge uwa. Duh na ieu aki-aki. Alah, reng segar? Ieu. Rek kawin itu kata nagaan teh, Wah. Sing gansing pawarakeun pun bapa kanya. Galai we kitu. Ku keukeuh wae. Kumaha atuh dajang hate? Hate badot. Dicarikan ku bapak. Hayang teh tong hanya deui sia teh. Sapraptanepun ieu Sang Sudewi sareng panita sasabda teu kiat nandangan eta raja ti nagara Selabengka. Lulumpatan anjog ka ieu tempat tulungan. Lah, satu. Buah-buah eta dileja. Tulungan. Alah, Bapak. Itu geuning, Pak. Aya awewe lulumpatan, buah indung silaing teh. Lain indung silaing. Minantu teh. Cabok siapa yang. Lain jeung bapak hayang saingane si mah. Wah, sobat ting geuningan aya jami turang minta tulung bibi. Tulungan manusia.
pisan ampun pantas nama ke anak tah silain mana tukang najang akannya kayaknya tong sok itu lah aing ngasa mau budak bapak aing euy euy aing pinungeun teh biheung teuing cekek we ngalikeun aya budak sing sareng panau tulungan penggawa saha salida kaulah teh ngaranten nila ningrum aduh leres pisan sembah ka pihaturua naon geningnya batua nen bibi pangawinkeun bibi sareng nu diiket bogoh bibi pisan bogoh nange Ada naksir tidak tadi pengen. atawa itu anu tukang nah bogoh kan tukang na margi nu tukang mah kagungan serep bogoh kasih sia buka serep cenah da eta cucungikna nolol atuh ulah tuh geura punjung si teteh oh kuring kudu munjung eta teh kabogoh aing teh nya nyai saha kakasih teh abdi si isoh semah lain eta goblok nu ieu ongkos sugan teh nu tukang naon maksudna nyebat gua kaula teh di nampi Pansen Tiwa Prabu Raja Negara Amarta maksudnya ngakeun sabda panglamar tobat teuing hapunten kitu pengawa kaula teh acan aya maksud gaduh salaki umargi kaula teh gaduh cita-cita pati-pati kaula gaduh salaki ke salaresna hoyong ka manusa tah dengekeun bapak teh dianggap sigung cucungik sia anak bapana sigung anakna careuh bulan sajadi euy jadi moal ditampi panglamar ti kaula ya satiasa tapi tetap kaula teh nu dipikahayang teh kaula salaki teh manusa nah kaula dianggap naon Raja Amarta ku sampean nah salira ngaku manusa iya mana manusa ya iya eta mah dadana lulululul ilahar disebut dadana iya dadana nyawa dadana irungna uluna sirahna sukuna tulangna kulitna atina bayahna jantungna ah manusa teh nu mana tos ka koreh teh acan do ampun wah ulah teh acan dogi geuningan teh hebat ieu ahli pasantren wah nu mawi teh oge dupi ieu gedengeun ieu wah Semar itu nu pengker abdi Charles Charles aing ngencar jeung kereles ya tah Charles aing ngencar ai kereles abdi ngaran Lady Dai lain Lady Dai bareng ngalegedai mah yo primus pria musibah dupi itu nu pengker abdi Siti Nurhalisah paingan meni nyemplung palai teh ka manusa neng teh leres bapak punten agan sumanget pisan bapak aing nyaan bogohna ceuh aduh ampun bejakeun ka emak ku aing negreg teh nyaan bapak kulan saha nu palai tepang sareng manusa teh kaula di mana tos tepang
kaulah teh hayang boga salaki teh kainya saya palai tepang sareng manusia mana manusia teh Bapak laras iya mah nu aya teh mengukur wujudna Tetiasa ditunjuk sakapeung kapan urang teh sok kaentepan ku lapar ku hayang ku mung ku nafsu upami palai tepang sareng manusia nyaeta cirina tingali upi cirina manusia cirina manusia teh dina apa dina gawe disebut teh pri kamanusiaan ai pri kamanusiaan teh eta teh realisasi tina manusiana da manusia mah gaib aya oge cirina manusia ciri manusia dina gawe ti dituna sidik tableg amanah patona ai ngange nafsuna teh hakna nyaeta mutmainah rodiah mardiyah jeung kamilah tah jadi we gawe disebut pri kamanusiaan nyaahan deudeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun tah eta manusia Allah obat teuing Gusti geuning ieu pisalakieun kaula teh tulus kawinkeun tulus iya hebat na bapak maneh apaan dibejaan ku abdi cece aduh asian seruncang kunang teh teu sangka aing teh remaja masa kini eleh ku remako euy bapak maneh remako maneh remaja masa kini sidawala rematik agan remason ayo wing ada kasih dengklok sih mah nuhun Bapak ngasumputkeun kaula teh di udak-udak jurig kayak dasim kuring magaduh bojo nah da kaula ge bade wawartos selawe kanu sepuh aya kitu nek ridho pisan anu sepuh bade di pikanyaah ku kaula teh hayang saling pikadeudeuh kapan kaula teh hayang ka manusia sarwana ieu mah kangeh sarwana ieu mah sakitunya ilmu kolot ieu meureun disebut ilmu kasemaran teh dola Bapak dewek mah kasemaran siapa kesempatan eleh cepot raja kaula itu cek dia oge masih semar aya teka teh di dieu Kang nya teh ilmuna teh pun Bapak teh Arjuna telor Arjuna telur nuhun agan kuninga telur Arjuna udah pemana yang bisa ngenok aduh sumputkeun mangga ai kitu mah sareng gaduh anak jisim adi teh bala lager gitu saroleh anakna teh bararaong ya bahan dicekek ieu mangga lebet teh kana kantong jisim abdi mangga hebat wah kantong hikmat mangga bilih ka pendak ku jurig mangga lebet-lebet abdi milu bapak heurin Allah abdi tiasa geus sia hayang milu ka jeung ulah Manfaatkan itu Kak. luar biasa nah dari rompok mah diabusan apel 2 ge pinuh teh kantongna teh ieu jelema hiji dulu tah gosah jika was cebot was hati-hati Nah, kalau udah beres, dawa sesaha. Oh, ini bayar. lain sarwana come on
bete benci tapi cinta. Kan urang teret sok ada dawa sasaha. Ayo sasaha nya teu. Penasti kersayang tumampara. Iya Iman lengitan pelebih hilang tanpa kerana jangelek jadi resi narada. sok gabruk Bang. Pun mah sasaha. Gabruk baik. Gabruk. Tong dingkek. Na bau belenok. Bau belenok Naon sia teh? Naon nipu kain. Dewa aya dewa kitu patut. Mana awewena bete nya euy? Jadi lapur aing. Aduh, nyangahkeun Kakang Semar. Lamun teu make jalan kieu cilaka deui bakal kapaling ieu layang jamu sekali musada. Aduh, Yai anaki, montong anaki siapa aja? Utang pati berbuat dewa, bangga. Penasti kersayang tumampara. Ia sang panita dijamah ku ieu patih leungitan pelebih hilang tanpa kerana. Dan dia yang otipati jagat nata Batara Guru. Ponggawa lo Kakang Semar nyangakeun Kang. Di mana si awewe? Aing nyaho tetelet awewe tapi jimat layang jamu sekali musada. Tak sia. Kodok atuh bisa. Kodok wani ngodok bejat sia hulu teh. Bisa masalah. Nasti kersayang tumampara. Ieu pati dijamak da dia lurah tokok teh Jumantri. Ampun. Nyadiri masing taring cing masing imun perang peting kadekan jongjonan teuing salirama kedah di jari jaraga kedah dijaga sing dedeh kaji waraga anu jirimna waruga supaya nepi kajaga Naon heula? Urang reureuh heula. Hah? Reureuh heeh. Capek nya euy. Capek. Ari mane geus daang. Geus tadi Jeung goreng lauk. jeung lauk urang mah jeung lauk ti Pak Haji Apo jeung burayak digoreng garing. Leheung nu bada leunghar mah jeung burayak. Aing mah dahar teh saya aya jeung babat. Babat raweuy. Atuh eta balen saya aya goblok jelema kaya dahar jeung babat mah babat raweuy lain. Babat muning lain, babat doma lain. Babat naon? Babatok peda. Babat tok rebak sakitu oke. Jadi Malah saga paling
uluh aing teu ngarti unga ngomong sieu ye unga heot iwati uing anu nyaho mah kana bahasa sieu mah cing sok atuh panghartikeun terjemahkan ke heug heug uing ditepikeun supaya ngerti ngahaturkeun semah baktos ti abdi Gusti diterima nuhun kumaha ieu teh aya naon saurna teh pangna dikumpulkeun teh kapan dek ngalamar putri urang mana urang pasantren Banyu Kancana oh hari ku kitu teh mah urang teh da tugas kudu dilaksanakeun wayahna we ai gaji iraha lain naon atuh anjing teh kumaha urang teh sararea ai balikna iraha lain naon atuh sok cing bente teh ai kuki salaras komo panjang teuing anjing atuh kaharti panjang teuing terus ya siang ngomong anjing ngocol bak mau ngaisin panjang deui ah sok atuh nyanyi anjing teh mah tuh disudi teuing aing mah nah cukup belum sia teh gede eta bisa sekan katipu aing puas ya katipu goblok ku aing sangal hideung sabarangca temong mewah ngacai anjing aduh ngatur deui tobat ieu Maha Prabu si goblok pake jeung mahkota segala ningang kanu ngacai alah karunya kagegeloan meureun si teh hayang jadi pejabat alah wah cager semua je syukur ya nah saya tengegal teke kerepesan dan ngigel diudang simut aing mah alah diudang simut si mah aing geus aing simut dikenal dadaramang sadayana moje moje bagja sadayana marga bagja dadaramang mah sadayana kawan-kawan datang sadaya kawan-kawan datang sadayana datang bagja bagja harapan sadayana tuh maksudna ngalamar parawannya
hayang raja kahayang raja laksanakan sama saya sadayana para Eh? kapan sabab ganjaran raja akan saya sadayana balad-balad sadayana bagja bakal ngahakan naon hadiah umurnya hadiah ti raja dikedenge ku ini didenge-denge teh ngomongna teh dina awe sia mah nah salah lain salah goblok na teu bisa nyebut kagak dapat saya mah hanya A saja lamun nyebut teh A saja lamun nyebut I A lamun nyebut A lamun nyebut U A jadi lamun nyebut Bogor teh jalan ke Jakarta ai nyebut Ciamis jalan ke Pangandaran bener alah bener euy ai nyebut dayeuh kolot tatangga saya ya anjing jalan ke Banjaran sama nyebut huntu alat baranghakan nyebut irung alat napas nyebut panon mata leungeun pandangan tangan suku alat ngalangkah teu dipikir heula spontan gila bener euy jika sapopoena kitu teh nyebut cing cangkeling manuk cingkleung cing neten naon cing apa-apaan kayak jalma ayan nyebut kawas nyebut nu gelo teh jalma ayan nyebut Haji Apo kakak saya adina itu euy bisa gitu paman si Apep itu aduh ampun Gusti nu Maha Agung dibere nu hese anjing bapana anak nakal itu dibere nu hese mangga saya mah tak akan bangga bener nu hesen pabelit dia gerak dia apa dia kagak jangan banyak anak-anak keun mah omongkeun bleguk kagak jangan atuh sakali mah jangan nah cek maneh teh naon cek nyebut ulah naon cek situ teh jangan keke dipaksa ya anjing ka poho aduh alah nyebut kanyut tatanggana palangkakan anjing ai nyebut bujur pantat alah ai nyebut ngising kababayan alah alah sia nu hese naon nya ieu sia nyebut bool hese anjing ya gampang naon liang tai anjing goblok geuning becus ya cek goblok katipu aing tuna lampah eta kacarios Raden Gatot Kaca nampi pancen ti Prabu Yudhistira Raja Amarta pikeun ngalamar Dewi Nilaningrum
garwa Raja Amarta Semar mangrupakeun salah sahiji tokoh anu pangutama dina wayang golek Sunda. Dina pagelaran Semar sok digambarkeun minangka aki-aki anu awakna jiidi, buteung buncit, raraina basajan, jung sifatna siga jalma polos. Kusabab penampilanta, loba jalma nyebut anjuna aki-aki gede wadul. Sanajan kitu, sebutan tami boga harti anu positif. Dina falsafah wayang, Semar laingan ukur tokoh panyelucing atawa pangageur seuri wungkul. Anjuna mangrupa lambang hikmah, kalem, jung handap asor. Dina kasederhanaana, Semar nyimpen kekuatan batin anu jadi gambaran rakyat letik anu boga hat jiidi. Semar sok jadi panunjuk jalan pikeun para satria nu keur nyang hariupan masalah hirup. Nasehatna sok ngusi ajaran moral, kajujuran, jung kawani. Penampilanna anu wadul teh sabenerna ngajarkeun yen hikmah henteu salawasna datang ti anu katingalina rapih atawa mewah. Intina, kekuatan sejati aya dina hat, lain dina penampilan. Ku kituna, Semar salaku aki-aki gede wadul lain ngahinakeun, tapi mangrupa pangasen kana sosok anu sederhana tapi sastuna boga jiwa anu mulia. Anjeunna jadi simbol kearifan lokal anu terus dilestarikan dina budaya Sunda. Hatur nuhun ka sadayana pamiarta Gailan Mahdi. Salam baktos ka sadayana budaya Sunda Jaya Salamina. Kuring tinu mahagung adedi Muji syukur kayang widi